alhamdulillah leuy. Mang cepot ayeuna aya di aki dewek leuy di dinten teh ge. Ayeuna Mang Cepot hayang ngobrol jeung di kolot leuy. Alhamdulillah. Asa gagunduran madu, asa karagagan menyantut. Tara-tara ti sasari abah daya atoh aya reuwas. Atohna bisa kaanyangan gunung jadi incu. Reuwasna heuh tara-tara ti sasari aya naon mun aya pangabutuh sugan bisa nulungan. Mun aya pamenta hampura da abah keur teu boga eta keur pandemi. Ceng atuh balaka satarabasna sugan abah bisa mere bongbolongan. Aya naon ieu teh Mang Epot teh ka abah tara-tara ti sasari. Sanes ki kitu. Lain erek yang duit lain. Lain erek anu gamar lain. Lain teh aya tanyakeun dari aki. Cing mamana wianya ari kolot pake apa? Cing ari sajarah jelekong teh kumaha ieu teh? We apa? Hampura. Sameme aki ngajawab, daru masa aki mah ngan saukur kolot-kolotok muning, eueuh pisan pangartian ngan saukur gundagan teh lila beung muning we. Saya ingat aki ayeuna umur geus 60 genep tahun. Teu apal sajajarah jelekong teh dan saya ingat aki mah ieu jelekong teh geus aya gitu. Baheulana teh naon ngaranna? Ngan aya. Aya disebut di jelekong teh rupa-rupa aya disebut nengkelan, aya nu disebut momongor, aya nu disebut kedokan, batu gajah, cicadah, cikadu, jeung cibitung. Sok ari momongor bari mana momongor? Momongor teh mun teu salah aki, hampura lamun salah. Dina lembah Trugdugan Pak Ade Dalang almarhum. Tah eta anu kapali tangan upami ti kidul mah. Eta teh kasebut teh momongor. Ari kedokan mana ki? Ari kedokan mah sauna teh itu tuh paling ditu lemur tengah. Caket nangerang. Punten. Sanes alpona kedokan teh. Sanes. Oh, sanes ya. Kedokan mah saur sepuh maka pungkur mah eta di lembahan lemur tengah kedokan. Gitu. Telas aya kapal kalian nangerang. Aya berat upami cicadas mah kapungkur mah lembah Payanto almarhum atanapi putrana Bapak Guru Alo Ahmad nya. Terus ka lembahna panginten ka urang Cikadu ka asup abah itengan abah mah mun Cikadu teh ka lebet RT hijina RW 02 gitu tah. Oh gitu. Mohon. Mangga dilajeng Pak. Ki tah mun ngeunaan sakali deui balik deui kanu asal tadi patarosan akang abah teh kurang apal sajarahna jelekong mah saya inget abah ieu lemur teh geus ngaranna jelekong gitu. Ari eta ki kedokan. Kedokan kitu sarua saur nama kedokan teh canak jelekong oge asal nama itu di sanes di ieu nya ieu. Tah Mang Cepot teh beula teh kungsi ngadengekeun Mama jeung Ruhiat. Ari cenah urang jelekong nya jelek cenah gelodok nyaman kong. Jadi we. Eta mah beureun ngan saukur duka guyon da hukumannya. Emang aya nu nyebutkeun jelekong teh lamun geus jelek teh terus ngawangkong gitu. Ya saya inget Mang Cepot baheula aya pangosan ka Mama aja. Tah upami ngeunaan kedokan jeung lurah nengkelan anu disebut tadi ku abah nengkelan lurah kedokan teh anu kawitna mah ti itu ti Rancakole di paling kidul. Oh eta mah ki sajarah ki punten eta mah sajarah panjang pisan nya eta mah nya sok lajeng panjang tah bubuara ka dieu ka urang janten we urah jelekong ka telahna teh muhun. Teras Bapak Lurah nengkelan oge nya meureun aki masih kene rundayan yang sadada lair kitu nya. Bapak Lurah nengkelan didinya tadi kaler gitu. Kitu teh sajarahna anu singkat bari teu puguh teh. Aduh, hapunten nya. Doch dirarepot ku Mang Cepot. Teu direpotna. Hoyongna moal ka dieu teh mineng kitu. Lewat tinggal liwat we. Oh, tuh ulah kataan jangan ngarah teh pareumeuan obor.
sakitunya. Ida hatur nuhun nya. Aki perlu ngabejar beaskeun. Ampura lamun teu ngeunaan atawa pasalia jeung anu sejen heuh da aki mah kitu kanyahonanya. Ya semuh mun keun wieu wieu sajereun sabeunyereun. Beda jalmi beda pendapat beda lakon ki. Kitu tah kitunya. Nya tah sakitu wae Bang Cepot tadi itu mudah-mudahan aki sehat. Amin sararehat sih sararehatnya. Oke ka channel Saung Cepot punten nya pangsakreep heula Bang Cepot ieu aki uga. Aki dewek sakitu we hatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.